beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu kuari baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gak bageun batu geus teu robah saeutik-eutik acan ih atuh cicing bae masyaallah sumagala laha tuluy ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dunia baik tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala laha man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab faqalat ana wa anta tuh kula mah kula Gusti mah Gusti wah eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah geus babagi jeung Gusti Allah teh ya Allah ya Rabbi ilah nafsu Namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu tanya deui ku Gusti Allah nafsu man anta waman ana saha anjeun saha kaula kakarak pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta-anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta-anta kene bae ieu bangkawara jasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Aya nu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta? Nu mantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia titah deukeut ka Gusti. Sebab cak Gusti Allah aing nyieun sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah dibere tempat anu mulia dibere tempat sebagai penghargaan deket da anjeun ka kaula sorga di mana anjeun jauh ka kaula ku kaula bakal dibere tempat di neraka sakitu jangan nu mantap Kangjeng Nabi tugasna basyirau wa nadhira hiji ngabubungah sorga dua nadhirun nyingsieunan neraka sakitu bae geus tugas kiai geus sebagai warasatul anbiya sakitu bae tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi dibere tugas basyiru wa nadhiru atuh kiai na ge kuari sebagai warasatul anbiya kudu basyiru wa nadhiru dudukeun di jalan sorga ieu di jalan neraka ieu golkar ieu udah itu dulu ulah sembarangan babagi tugas kiai tugasna corong Al-Quran pemerintah tugasna corong Amerika sakitu bae geus teu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal lu jadi pemerintah nyana kepanjangan beung Amerika kepanjangan sungut bule kiai mun mimilu kadinya sarua min jumlati Amerik sarua bae hese-hese tah jadi ngaji mantek mah kos kitu teh kudu dicaritakeun kulun pa badun kulun pa lesa badun kulun pa lesa teh kudu buktikeun bae kos kitu ulah nyaritakeun mantek bari nyana henteu bermantek palu kuduna teh mah teh nyimpul geus corong Quran kiai mah corong hadis corong ulama eta kiai
ulah jadi corong Amerika, mun geus jadi corong Amerika boga mobil di dunia nama, di akhirat dikerekep sia ku malaikat. Ji ulah sambarangan huahe naik Avanza sia. Deulekeun ka dituna emang kumaha sakumaha sih ngeunahna Avanza. Di akhirat dibeulem naonan gara-gara jadi corong. Golgar si Amerika deui bah. Atuh nun teu bae ngan hampir kitu bae kabeh. Ieu mah keur carita kasimpulan. Dihenteu teh gatuh kitu bae. Dihenteu teh ge kula mangan sakadar ngabejakeun doang pedah Kangjeng Nabi basyirau wa syahidaw wa mubasysyirau wa nadhir. Kumaha kitu? Kieu lazatud dunya arbaatun kalazatan dunya aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji at-ta'am dahar, dua wasyarab nginum, tilu wal jima'u jima sek, nomor kaopat naon molor. Sakitu gua perhatikan coba ge. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh ngan sakitu kalazatan dunia. Montak Ibnu Rusan ngajelaskeun ge nikmatud dunya salasah ngan nya nama. Kadituna aya idkholu zakar. Bisa we teh Ibnu Ruslan. Nikmatud dunya salasan fardhu taban naumun wa qublatun wa idkholu zakar. Nikmat dunya ngan tilu tengetkeun ku sararia cak Ibnu Ruslan. Hiji naumun molor, kadua qublatun nyium, katiluna mana nyium. Idkholu zakar tah ngabebeskeun panakol tongtrong Ci atuh kumaha ngomongna sia eta coba. Eta jak kitu ti dituna kitu tuh kitu bae. Aduh, cek urang Jawa apa iku? Ah sia. Boten ngertos ora iso orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa ikut cenah? Aduh, masya Allah. Emang orang Jawa mah pikasirian bae. Pikasirian bae ke cerita Gus Dur teh diundang ka Mekah ku raja, di aya nu dibawa ulama kiai 10. Barang datang ke istana kerajaan di ditu di Arab. Aya aula di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Nyana kieu bae. Astagfirullahalazim. 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 Gideg bae di tadi hareupeun lawang. Sambarkeun ku Gus Dur, ono apa sih? Gus Dur atuh. Iki cenah. Opo iku? Iki mamnu duhul, dilarang berduhul di sana. Berarti ini tempat duhul katanya. Waduh, cek Gus Dur teh ya. Dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Bayinya di Indonesia nyebut duhul-duhul teh ka pamajikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Tuh, emang aya teu ngaraji kos kitu tah. Mamnu duhul padahal tempat kiki tua. Nah, hiji dahar, dua nginum, hartina to'am teh kadaharan. Timimiti dahar berikut bubuahanana, nomor kedua inuman, nomor katilu jiman, nomor kaopat ieu adalah sare. Jelema asal geus teu ngeunah dahar, gas gada siap-siap ngameteran taneuh 1,5 meter. Oh 2 meter. Teu nginum kitu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jima. Geus. Moal kebal deui. Komo, duh cenah kiai geus 4 peuting teh teu bisa es. Kunaon emang? Wallahu alam. Atuh geus ieu mamere bae cai ngan geura siap-siap bae ka ditu. Neuk ngarendeng jeung abah apa jeung emak. Opat eta. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun.
abdi anillah nu opat eta karena kalazatan dunia jadi hahalang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deket ke Allah. Nu opat eta ngahalangan deket ke Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah, loba nginum jauh jeung Allah, eta mah deket jeung kebobule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naom ieu pertama loba molor teh atuh jauh jeung Allah, boro-boro jeung Allah atuh jeung dulurna ge jauh. Jeung atuh dulurna nanyakeun ka mana si eta? Hees. Aduh aing mah boro jeung Allah, jeung dulurna jauh, jeung babaturan teh jauh. Ieu molor. Nah ieu lah hijabun lil abdi anillah. Memendak wa idza furida shaumu syahran ala wa idzan furida shaumu syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi hahalang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna tina sataun sabulan supaya ngarasa deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di bulan Ramadan mah darekeut dasana ka Gusti. Insyaallah salaki bager ka pamajikan. Pamajikan bager ka salaki. Eta Ramadan teh kos kitu tah. Ka anak bager, ka tatangga bager, anu boga mere, nu teu boga menta bager ngaranna. Masyaallah, masyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah, ya Allah. Hiji. Nomor kaduana hikmah tidak dipardukeun puasa 30 poe. Nu mantak ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam, sanyana Kangjeng Nabi Adam, bapa urang kabehan alaihi salatu wassalam, lama akala begitu anjeunna ngadahar buah khuldi nu dilarang ku Gusti Allah, langsung ku Gusti Allah ditegur, bakia min jawfihi miqdar salasina yauman, di jero beuteung nyesa 30 poe. Ya Adam, hei Adam, turun maneh. Eta teh akan dilarang, teu meunang di deketan, teu meunang di dahar, ku anjeun dirobak, turun. Turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat. Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh kena dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit. Iyalah nu pake beber ampok-ampok. Nomor katilu aya madu sacak-cak dibawa ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Gitulah dongeng Kangjeng Nabi Adam. Langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sujud. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun bae satungtung eta buah nu aya di beuteung aya keneh. Beak-beak 30 poe. Eueuh 30 poe. Ya Adam irfa. Hei Adam, tanggah. Tah dihampura dosa saenggeus teh kahitutkeun, kaisingkeun, kahitutkeun, kaisingkeun 30 poe ka 40 poena bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobatna. Tah dumadak urang ge kuari 30 poe dibersihan ke ditungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul Qadar. Aduh Masya Allah, nikmat biasa menang Lailatul Qadar. Baca-baca teu kudu ngaburi nyai bae Lailatul Qadarna. Urang ieu timiti puasa teh cedah dongeng na batur mah ngaburi nyai belah langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain ku kitu bae Lailatul Qadar. Lain eta pamajikan haju seuri ge Lailatul Qadar.
aduh Gusti aing puasa teh dibere Lailatul Qadar aing ku Gusti Allah kunaon pamajikan nu biasa manyun bae seri bunga teh Lailatul Qadar anak cium tangan biasa nama anak geus kieu bae naon ieu bah martil ya katarang abah ya katarang abah tapi bulan puasa mah cium tangan eta ngaranna Lailatul Qadar komo aja SMS-an jeung jahe mah eta mah neraka jahanam teman. Masyaallah karim. Tuh. Iyalah hikmahna nu mentak Gusti Allah nitah puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Tak urang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah. Dibere jag-jag ku Gusti Allah, dibere daek urang ibadah ka Gusti Allah sehingga bener-bener urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu, innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala, akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah nyaho posisi eta akal, nyaho tempat eta akal beres. Yes maneh ku kaula didamel makhluk nu pangmulia-mulyana cicing maneh akal bakal diterapkeun di manusia maneh akal ya sukeun ka manusia-manusia nek urang ieu aya akalan nyaho posisi akal memang kumaha kitu akal nu sampurna teh nyaho posisi kumaha nyaho posisina mun kopiah dipake di luhur ku akal kan sapatu dipake di dieu di handap hiji waktu sapatu dikahulukeun kopiah dikasukukeun wah akalan wah akalan teh geus kitu ngaranna pamajikan ku urang dihormat pamajikan urang ka urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan urang ku urang ditoler-toler aya rangdang ora ku urang dimulyakeun haji kurang akal atau luhur teh teu akal kitu bae terus beres Gusti Allah ngadamel akal summa khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamel nafsu ku ari Baqala lah cak Gusti Allah akbil nafsu mana panjen falam tujib begitu digerokeun sia nafsu tali akbil ka dieu maneh ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae ngabuageun eta bahasa hebat ngabuageun geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun batu geus teu robah saeutik acan atuh cicing bae masyaallah sumagala lah tuling ngomong deui Gusti Allah aya nafsu tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan iyalah nafsu ada satu mana di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah sumagala lah man anta wa man ana nafsu saha anjeun saha kaula jawab Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, iyalah nafsu.
Namantak fa'adzabaha binari jahannam mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun geus buang kawalah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ka nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu man anta waman ana sanjeun saha kaula kakarat pajabat sunya na ngajawab bari leuleus Gusti ana-ana wa anta yo geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta kene bae ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah pohara jasa teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha fin naril jumi atasana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah geus cicing bae tungkul bae eta nafsu tadina mah tanggah bae ana-ana wa anta-anta eta nafsu tanggah bae barang di laparan dibere dahar henteu dibere nginum henteu nafsu ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang teh aku ari dipuasakeun wari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana saha anjeun saha kaula kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa anta rabbu kaula hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu geus atuh kuari mah kieu bae lah wajaballahu alaihi wasallam bisabab dzalik manusa ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusa tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae ulah dikepar bae lempang dari bonteng suri geus ngalirik we aduh ya nafsu teh aya nafsu atuh nafsu lah teh hareup ka Gusti Allah di mana-mana buka nya bonteng suri nya kopi nya teh manis nya susu atuh begitu tarawih teh daek menghadap kereknya atuh tarawihna ge milihannya nu 11 di mana euy tarawih nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di dieu mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan, geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Sakumaha kamari bahwa dina minggu kamari urang udunan kepentingan ruruba dek mere dek teu sarua bae dek mere kitu dek teu mere kitu artina kitu teh sacinta-cintana nu mere teh jauh ti 1000 datang ka kesel anu ngitunganna kesel teu tertarik tapi da meureun sakitu ikhlas daripada 1000 teu ikhlas mending 1.000.000 ikhlas lah cenah kieu mah teu kadeulean ieu ku sasage ya geus pokona Allah neuleukeun bae di kantong aya 100.000 nu dibikeun 1000 99.000 deh jang naon teh sia meuli pulsa Gusti dek mana sih anu telepon Jibril ambo si wawaniana
oranganan aya jelema ngaran Jibril juga teh malaikat Jibril di Amerika pernah aya jelema di ngaranan Jibril ku galedeg bener ya sababaraha kali boro-boro ngaran Allah benang urang boga anak di ngaranan Allah kecuali make Abdullah teradaon ya mah Jibril be sababaraha kali teh ngaran Jibril ku galedeg bae di urang mah lain Jibril ge ku galedeg bae deh taya si hade ya gara-gara teh taya informasi bahwa orang gitu naon udunan jeung kepentingan haul minggu kamari alhamdulillah 67 juta mangkaning ieu nu deuk hadirna aya nu ti Turki aya nu ti Baghdad aya nu ti Yaman loba jasa ieu we deuk halal hadirna sekali hadir kabeh sekali henteu teu kabeh kumaha Allah bae jadi alhamdulillah menang 67 juta lamun dibagi 15.000 orang kena sabaraha tah saurangna padahal ke rata-rata 5.000 lamun ya keur carita ngahayal doang mun 5.000 10 50 1.100 berapa itu geran atuh sia kalau di sekolah bae heran aing mah lamun saurang 5.000 pun 100 lamun 1.000 lamun kabehna aya 15.000 nu ngaji tuh siapa sakaing ge bener teu jauh di 1.000 atuh kitu ngujina tapi sakitu ge alhamdulillah bil cak nu can mere sakitu ge aing can mere cenah haji minggu ieu moal keneh ke cenah terakhirnya ira kepoean haul deuk mere apana lain mainna daharna sing loba kan siapa cek babaturan teh berat dunu mere nu mere bagian nu dahar-dahar dibagi-bagi ku Allah ge bagus eta jalan pikiranna mantep mun kos kitu kabeh mantep tah tapi nu jelas wah dek mere dek teu mere akur dek menang loba dek menang saeutik akur tetep haul diselenggarakeun kitu-kitu ge eueuh beda eta mah hanya sekedar untuk tunjangan jang nu lalapah memang kitu nu dihaulanana tilok dahar tara dahar urang nu ngahaolanna beuki dahar kos gitulah ya tapi aya makna-makna tersendiri dina makanan-makanan nu dipake haul minuman-minuman dipake haul loba jasa dongengna boro-boro baheula cacak-cacak kuari ge pohara ngan ieu mah moal wakaridohengkeun kos kitu nu besi pajar hayang si pajar hayang di Sumbang atuh henteu pokona kumaha ente we dan si Abdul Qadir lain lalagaan umur 13 tahun nyana keur arulin jeung babaturanana datang sapi ngomong sapi ngomong kanyana nanya ya Abdul Qadir lain jang ulin model kieu khuliqta anjeun didamel laisa lihadza khuliqta lain jang lalagaan ulin kieu cara batur maneh
nyanang suara sapi kaget sapi judi deleukeun ku nyana deleukeun deui teh sapi jadi bisa ngobrol umur 13 tahun jeung sapi di urang ge loba bisa ngobrol sapi jeung kucing jangan lompat ka ieu mah begitu lompat ngarandeg pas ngarandeg neuleuh arpah nukur wukuf di padang pas poe eta poe arpah jadi nu wukuf di padang arpah teh katingali kadeuleu ku nyana masyaallah ngayapakna jelema nyana kikieuan ka matana beunta aya deui dibukakeun hijab ku Gusti Allah percis kos urang lamun pas mencet HP blak weuy susu masyaallah eta ge sarua dibukakeun hijab sarua Haji Pendi pagawean eta aduh Gusti Allah agung tuh batur umur 13 tahun teh geus dibukakeun hijab ya Allah urang mah tuh geus datang ka deuk paeh huis lain di hulu bae kakelek segala kabitis geus aya kaliwat teh ge boro-boro dibukakeun hijab urang resep dage ka ibadah canaya komo nikmat mah man taqwa adnan nasib at-tasdiq wa taslim lantaran perjalanan tasawuf perjalanan thariqah menuju ilmu hakikat melalui thariqah hese saha pijeleumana nu endek wusul ilallah hese lain lalagaan hesena emang ku bahasi hesena cenah ge sapira zikir oh lain zikir tapi ngabersihan hate ulah aya ria ulah aya ujub ulah aya takabur ulah aya hubul ja ulah aya hubur riasa ulah aya hubul dunya ulah aya godob ulah aya jahlu nafsu hawa wa taqwa masyaallah ngalegitkeun eta mah saleh lain lalaga sakumaha nu kamari piwalieun mamun endeu kawin be milihna geus lain nu geulis geulis mah pandangan mata tapi make pandangan ieu dibawa ibadahna bisa henteu kitu geus teu rupa sebab rupa mah sakadar dedeleuan mata dedeleuan mata lamun ku urang dihayukeun bae moal aya anggeus dedengean mun ku urang dituturkeun bae moal aya anggeus aambean mun ku urang dituturkeun sakumaha watakna kahayang ambe kahayang ceuli kahayang mata atuh moal anggeus datang ka paeh terus we urang nutur-nutur kahayang mata datang ka dagang teu nyaho aturan nutur kahayang ceuli kahayang sungut dagang di pamarentah henteu make aturan kulantaran nuturkeun kahayang mata manggih awewe urang Karawang geulis mulai geus nu di imah ditinggalkeun aya sawah sakotak dua kotak dijual nyana teu nyaho aturan ngadepean mobil teu nyaho haram teu nyaho nuturkeun kahayang mata pleng ka Karawang di Karawang mebes bae satungtung boga duit teu balik-balik ke gesengkleh we karak balik ka nu kolot gara-gara nutur-nutur kahayang mata kos kitu nu bantak ngeridit ge nutur-nutur kahayang mata kahayang ceuli kahayang irungna di stop eta ku urang eta nyetop eta lain lalagaan sesele urang hudang beta jam 1 jam 2 kahayang mata pan hees stop ku sia ta coba ta sia goblok mata hayang hees bae geus sekalian diperemkeun bae
kudu carekan cak mata tepos gitu waktu tinggal ngeleket we ka handap gitu nyarekan ayo ku aing sia di petang sia ku aing nyaho ka hayang sia mata hees kan ti leuletik datang ka umur 70 60 50 ku ari sia hees be ku ari sia ku aing dicoba ku aing ayo sia ku aing moal dipereumkeun ku aing sia dek dibentakeun dek diuk aing mah bila perlu hees na bari diuk sia atuh sarua-sarua keneh merangan mata kurang umur geus sabaraha tahun datang ka kuari nu 50 nu 60 nu 70 can nyorang merangan mata tina supaya hudang ti peuting pake maca Quran pake maca sholawat can nyorang urang datang ka kuari sahayuna mata bae endeu kumaha jadi walina mandi subuh beres nangtung isuk-isuk diuk karepeun imah si embal liwat didelekeun kene endeu kumaha laguanana tuh kan na ieu badag hesek jasa urang hayang usul ilallah kudu ngarobah karesep mata karesep ceuli karesep irung karesep sumut etalah ngaranna watak mun masih kene nutur-nutur watak atuh kos urang we kos kieu wayah lalongsong ngaji wayah ngabesa atuh pereng ngaji kitu bae terus bae wayah teu boga duit ngaji wayah boga duit ka puncak atuh kitu bae terus nutur-nutur watak urang teu pernah diperangan ku urang watak nah ieu urang mah leutik jasa letik Tuan Syekh manggeus tilu peting teu dahar kemudian aya nu mere duit tuluy dibelikeun ke khubus roti suka masjid jana salat heula dek di dahar kumaha eta begitu dek di dahar ditegor ku Gusti Allah masyaallah masyaallah cek Gusti Allah wahai Abdul Qadir syahwat mah lain jang jelema nu kuat innamas syahwatul liddu'afa'il mu'minin eta maka hayang dahar nginum roti jeung sajabadat mah jang mukminin anu lemah nu dhaif nu salatna kudu dahar bae mun teu dahar teu jadi ngaji ge mun teu 2 piring wudu atuh teu jadi dhaif tuh tama ainu kuat mah ulah kudu barang dahar cukup ku subhanallah jadi kekuatan ya Allah mantak dipiceun ku jana dibikeun geus tilu penting teu dahar deuk di dahar ditegor dibikeun maca subhanallah 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 teger awak gagah dicoba ku ente dicoba ku ari mah ketika urang lapar lah Tuan Syabdul Qadir ge maca subhanallah hayang nyaho coba subhanallah 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 beuki leutik subhanallah begitu begitu subhanallah beuki wasaran cak majikan kabana sorana eta sih mang di deuleu ngagoler can kataekan urang sebab naon atuh teu pugu-pugu maca subhanallah nu nungtun Tuan Syekh Abdul Qadir mah ditungtun teh ku Gusti Allah langsung kieulah aya nu ditungtun ku guru kieu aya nu ditungtun ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam kieu aya nu nungtun ngaranna mursyid urang mah kuari kajajaden buah daging raga gajuk petet jajadian ngarana datang ka amis bege teu cerita buah hasumna ge luar biasa boro-boro urang anu kos kieu sampurna nu nyiram teu kuateun ngadahar buah daging anu jajadian teu kuat hasum teuing eta teu kuateun nu jajadian bagus tetep dipelak diurus ngurus nage make aturan-aturan urang ge sarua na kuari kurang keur diatur melalui ilmu fikih
syariat ngaranna nu rapi bae baru syariatna sebab Kangjeng Nabi ngajak ka Allah yuk cak Kangjeng Nabi urang ka Allah jak urang asal ge ti Allah melalui syariat lantaran ieu mah geus hebat syariatna yuk hayang leuwih hebat melalui thariqah lantaran di thariqah konsisten hebat teu culak-cilik datanglah ka hakikat ngomong masa menit bisa tapi orang coba-coba ya dek beres syariat salat subuh jam 7 bae. Wih luar biasa hese dek hayang jam setengah genep ge hese jasa lantaran keur peuting tah nonton bola komoayeuna acara Natal pan geus mulai urang kababawa pasar tengah malam dibuka diskon 50%, nu datangna Haji Mukmin, Haji Soleh, Haji Faiz, Pauzi. Bangsa duka itu tah. Ki Haji datang kadenya. Ki Haji goblok tolol bin boloon teman. Ye di balik Natal teh aya makna-makna tersendiri, di balik pengurangan, pendiskonan dan lain sebagainya. Urang kudu kababawa kuno kos kitu. Dulah urang mah biasa bae. Ke masjid, ke mushola, ka imah, urang mah kitu. Teu kuat meureunna teu rame di masjid. Teu rame si Udin deui. Puyeng aing di masjid ceuk. Naon eta lantaran sawah, watek. Ye, tapi padahal lamun urang make neuleuh mata hate mah di masjid aya Allah, masya Allah, kapanggih jeung Allah. Emang Allah di masjid tuh kan gitu tungtungna, kan gitu kan tungtungna tuh kan. Oh lain gitu, lantaran di imamati lok maca Quran, di kantor makomo, di masjid masuk maca Quran eta kalamullah minimal kapanggih jeung kalamullah. Sungut urang kakara ke hate mencah sebab masih kena kalapis hijab dek galegitkeun hijab kudu pantang heula pantang dedeleuan pantang dedengian nu mantak boro-boro kelas urang atuh kiai dia masih beukeun kene duit ti bupati kumaha usul atuh masih kene nyeun proposal Kiai masih kene beuki ka duit kos kitu. Ulah jaritakeun wali teh kos kitu mah. Ulah mendingan nyaritakeun nyandung. Nyandung bae geus mah nu sok nyinan proposal mah tuh. Teh jauh. Mentek hese dituturkeunana. Babna bab dunia pantama bab bangunan. Walaupun syiar jauh keneh teh ka Gusti Allah. Jauh. Lantaran aya muatan di jerona aya unsur ria, jah dan lain sebagainya. Tadi bere bae ku bupati marah. Iyalah nuku urang di haulan lain jelema sambarang. Lain jelema biasa jelema anu geus kitu nahan perwatakan mata celi irung sungut nah, gitulah carita toriko nama ambalaya kuari urang mendek bertoriko di Indonesia bae toriko pun dihitung leuwih ti 25 leuwih ku NU pernah dihitung di muktamar toriko di Indonesia aya Satoriyah, aya Tijaniyah, aya Utsmaniyah, aya kitu Qadiriyah, Naqsabandiyah, aya deui kitu ngaranna naon Ghazaliyah dan lain-lain sebagainya ambalayah thariqah. Tapi kan dideuleu ku urang nu berthariqah teh eta tadi nyokotan duit, larangan-laranganna, dagang limbah nyandung deui nu bertorikoh lain hayu ngabersihan perwatakan syahwat tapi ieu mah dihayukeun syahwat
lamun urang hayang ditorikoba lain haju dihayukeun tahan cara nahana kumaha dika Allah keun jelema nu geus ka Allah bae bakalna cukup ku saaya-aya ke lamun geus usul kakara opat sekaligus opat ulah dua-dua opat geus paeh di beuteung paeh oh ali torikoh paeh di luhur beuteung nah iyalah urang hese caritana mun caritakeun ibadah ka Allah nu pohara supaya mantepnya wali bah geus eueuh we pikiranna naon hiji we Allah dumantak tuh keur carita Syekh Khalil Madura nyana keur mondokna keneh di Tuban we geus bisa nyeungseurikeun lain nyeungseurikeun teu karasa imamna lantaran di jerona aya sanguan nyana teu daekeun berjamaah seuserian nyana makanya salat maghrib panarita salat maghrib keur majuna ghairil maghdubi alaihim seuserian rakaat kedua diseru seuserian beres salat kiai langsung udang siapa tadi yang ketawa-ketawa enggak sopan waduh langsung akhirnya ku santri-santri iya kamu Khalil kenapa kamu ketawa-ketawa ngeganggu orang sholat beres kamu lantaran di non gitu ditanya terus saya makanya ketawa terus itu di hati kiai di imam ada nasinya kaget kiaina orenganan eukeur tadi maca Fatihah teh nyana teh lapar jadi nyana inget ka bakul keur diaduk-aduk sanguna keur ngakel lah cek urang langsung dibawa ka imah berarti lain jelema sambarangan ya masya Allah tuh geus kanyahoan ternyata nyahoan teu daek berjamaah nyana teu daek berjamaah lantaran di jerona aduh lamun ka urang Ki Khalil geus moal jasa aya Avanza di jero aya Scoopy di jero aya Beat aduh aya motor Beat aduh Gusti Allah aduh komo nu SMS dambung kanyahoan kuno kolot mah nu jahe anyar cek Khalil mah jurig salat kos kitu mah lain jelema tah mal daek ya Allah urang mah teu daek makmum sote aya santri ustad datang ka mana Masjid Al-Ittihad atau Al-Azham lantaran gede yuk ganjaran berjamaah barang neuleuh make calana make teu make kopiah eta embung neuleuh zahir sakitu teh lantaran naon urang masuk make adabnya mah teu make adab teu bisa disalahkeun embung padahal mah cak pikir masih masuk kene nu penting babacaan Fatihahna rapi kulantaran ieu masuk make adab make kopiah make samping ieu mah kurang adab embungeun dina bab adab zahir atuh pasti bae kesel ngamakmum kana kos kitu mah embung teu bisa disalahkeun eta gelan zahir kene eta mah masuk syariat kene bari bagus make kopiah make udeng-udeng kemudian make jubah wah bagus ya imamnya pas majeunanya mulai setar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teu beres embung aing embung ngamamun pantes aya kasalahan eta kakarak zahir doang can diteropong hatena masyaallah karim mentak teu ngahiji da umat Islam ieu lantaran ku loba jasa variasi ieu ahli sunnah ieu Muhammadiyah ketika dek berjamaah embung aing mah ngamamum kamu Muhammadiyah ge tutu masalah tah jeung make bismillah ieu ngahargaan henteu aing mah embung we pokona macak aing embung geus bae embungnya nama Muhammadiyah embung ngamakmum ka ahli sunnah embung padahal tah mencan sakumaha biasa kene masalah tah mah bos Muhammadiyah ngamakmum ka NU ngamakmum ka Muhammadiyah penting akur aturan-aturan masalah sebetulnya organisasi tapi tetep bae gede ke ideologina teu hayang ngamakmum teu bisa disalahkeun nu sabenerna lantaran nu ieu make adab nu ieu henteu
geus nu make adab embung makmum kanu teu make adab ajeun salat sorangan digeunggeurekeun elos orang salat sorangan Allah di tukang deket tembok ya supaya ulah anu ngamakmum bila perlu masuk ke temboknya udah bisa tabu kayak di makmum embung kayak nggak makmum embung itu bisa disalahkan ayam makna tersendiri di jero hatena sebab naon jangan naon yang nggak makmum guys sebab gos gitu maka lepis tuh pakai kopiah udah sakuba dek nonton film sholat ulah ada zohir dah batin dah zohir dah kos gitu kamu batin saya ulah sok nyanyahonan enggak saya mah nyanyahonan main baik itu bisa dihijikan Nggak bisa diizinkan gajir gue kuah gitu. Sebab dah nyahuan nyana lah pas gitu. Tuh, itu kakarak zohir. Kau bumus jauh ke batin. Kurang begitu. Ndak nama mum ke kiai. Geus nyaho ya batin. Waduh proposal can turun. Batin dah. Wah malah hayang di kiai ku, hayang di mama ke embung mama momen dah. Teu bagus pandek ka Allah ieu teh ya nyana nyupiran dek dibawa ka Allah kok ka proposal sih mampir kok mengkol sih kapan sa kok mengkol sih ka hubul berbagai hub jelema Bandung geus aya ka batin wah bung dek ka Allah mampir da loba teuing tuh kan kitu bantak nginaheun ngamakmum nu plong-plongan ka Allah pikiran duniaan dan lain sebagainya nikmat di makmuman anak orang Allahu Akbar tegep nginaheun sebab janana bener-bener ke Allah urangnya kabawa ta situasi kos kitu teh kabawa osokna keur salat ya aya mengkol jadi eueuh kabawa ku imam sebab imam no yu ngejek-jek we ka Allah kos dalang ngejek-jek wah gina beda karasa ada ongkos ceramah kiai bagus sih dalilna loba tapi kabaca we kurang sentilan oh Golkar kaharti ku aing berarti di balik ngaji aya muatan Golkar di balik ngaji aya muatan Petilu di balik ngaji aya muatan PKB di balik ngaji aya muatan itu urang ge di balik Natalan aya muatan di jero ulah urang salametkeun awak urang akidah urang ulah kabawa sakaba-kaba moal lila urang hirup di alam dunia beusi jadi mamahala salametkeun urang mendingan maca Quran zikir maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah urang keur ngabahas tentang istilah laus dina masalah pembunuhan. Nu lamun aya nu ngabunuh seorang terbunuh pelakuna kan kudu dijelaskan. Saha pelakuna oh iya nu tinggalin ieu saya haji keluarga Haji Asmawi Cikupa Talaga Haji Atinah binti Haji Aswi maut kemari kemudian Abbas bin Haji Amsar Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya mayit ngagoletak di sisi jalan eta pelakuna kudu kanyahoan cara ngayahokeun selidik urang mana ieu korban kajadianna di mana andai kata ternyata korban teh urang Cikupa kajadian di Belaraja aya urusan naon sih ieu korban jeung urang Balaraja saha si babaturanana
nyana bergerak apakah di ekonomi apa di politik, nyana bergerak di bidang naon, mun dagang naon sarekan-rekan ieu mah keur carita atuh polisi geus leuwih jitu kos kitu sebenarnya nganu mantak henteu tuntas di Indonesia lantaran gaji polisi na leutik. Jang jelidik ke arah eta teh modal. Andai kata aya terjadi di Balaraja nu ngamodalanana saha lantaran pihak Polres teu nyadiakeun modal jang nyelidik eta. Pihak eksekutif pemerintahan teu nyadiakeun. Polisi kan nu karena Allah. Nu karena Allah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana polisi nu karena Allah? Meureun cara diwali mun karena Allah. Buktina walingi malulu. Tapi kan perlu penanganan. Karena pihak korban, keluarga merasa penasaran, ya otomatis lapor ke polisi kudu dimodalan. Lamun memang saluluguna mah modalna puas pihak korban ge. Nyelidik ka mana ya karangkas sabaraha duit tak karangkas jeung dahar-dahar puas. Tapi kan kadituna penyalahgunaan jadi proyek. Iyalah di Indonesia nu teu anggeus-anggeus. Jadi lamun jelas mah neanganana ngeunaheun. Kehilangan motor, lapor polisi. Nyana neangan ka mana-mana jeung jaringanna geus luar biasa kuari mah teu mungkin datang ka teu beunang teu mungkin. Lantaran komo lamun urang nyaritakeun tentang permainan mabes. Ya, babari jasa. Kanyawan titik komo mun mawa HP mah. Lah, tamang geus. Kula baheula keur di mabes geus nyaho jasa. Ya, itu mah urusanana kecil titik mana dan lain sebagainya. Kanyawan bade lumpat ka mana? Kanyawan kajen kukumaha ge sebab lah Indonesia teh leutik geus dikurung. Kejadian di mana di Balaraja naon ieu kitu si korban teh ternyata hanya pedagang di pasar moal jauh musuhna hanya orang-orang sekitar pedagang eta keneh sedangkan sekitar eta mah moal jauh lompatna paling karangkas betung dari jauh ke Merak paling jauh nyebrang ka Lampung leutik kana kos kitu mah komo nyana mawa HP ieu tah suara HP teh geus bisa dideteksi aya di mana teh suara HP sakali bae nyana HP teh kanyahoan geus teu kudu make satelit Amerika di urang geus jago jasa mun aya nyaho mah suara HP titik suaranya Lampung segera ka ditu tak komo nyana HP deui mah geus langsung kanyahoan teng tak di dia berarti suara tinggal diteangan di dinya ya geus gampang jasa tama gampang lagi gampang na deui belah ditueun gampang belah dieun gampang tama geus gampang ona berada belah dieun gampang nu teu kudu beunang kabeh ge beunang we kok bisa teu barareunang sih iyalah nu ngondisikeun eueuh nyana teu karena Allah ketika dikondisikeun teu saluluguna eta dijadikeun proyek ieu kan nu teu betahna neuk ngarobah eta ge ta bangsa Indonesia teh seseleh ieu kuari kan aya pohara ya ieu di Belanda Gus Dur kuari ngayakeun kitu acara wayang kulit Gus Dur geus eueuh tapi nyada ditu ngayakeun nyaritakeun ieu kesalahan dalang nyaritakeun tentang ngamaenkeun wayang Arjuna lain kitu bertingkah seperti Arjuna Sami Aji lain bertingkah Sami Aji teu sesuai jeung aturanana kabeneran ieu Semarna eueuh coba ge di Belanda mantap ulin mah ulah ka Citra deui sekali ke Holland atuh Masya Allah ieu isyarah anu luar biasa dalam ngamainkeun wayang dipaenkeun teu sesuai jeung aturannyana
sesuai jeung karakterna kebenaran ripuh lantaran Arjuna Nagatot Kaca dan lain sebagainya ditanya di negara mana tanya jawab apa di negara Astina apa di negara Hijri naon gara tuh pan sia mah nyaho jasa pan dasar meureun sia mah dalang ongkoh meureun nah itu ngabejakeun apa ti Astina apa ti Pendawana kebenaran deui neangan lantaran ricuh jasa ieu penonton kalut kabeh penonton lantaran setiap wayang main ieu teh sesuai jeung aturanana penonton demo kabeh neangan Semarna eueuh ieu kuari teh keur neangan Semar ya eueuh Masya Allah berikut anak-anak Semar gareng cadai cepot cadai goreng cepot aya di dieu aya keur nunggu dundutan eta si cepot aduh beres cepot tuh beres aduh cepot jadi raja semenit iya unik Gus Dur mah kok bisa kos gitu wallahu a'lam jadi tegarti Gus Dur geus maot tapi masih keneh seperti eta nyana aya di satu ruangan eta kos gitu tegarti Bu itu sih yang boro-boro kos gitu ngaji gitu arti tuh boro-boro jadi tegan eta tuh ieu keur kuari keur neangan Semar ieu mun ku urang di manaan sieun saudara paingan gubernur aya tandingan DPR aya tandingan ya kan yo ieu kan kudu diselesaikeun ku si Semarna biasana Semar mah tilok haji kuari saralah main Arjuna keluar ti karakter Arjuna cepot keluar makanya cepot nah Semar jeung santri nu opat ieu kalut sieun kula mah sebenarnya isyarah eta sieun Masya Allah kiai ilah ka Belanda ulah sok nyaho sia sok nanyakeun aing segala naon siapa bae datang ngawudu KS balik geus nanyakeun aing kira ke Belanda kumaha sih sia ya Allah ya Rabbi sieun mah aya risi mah aya Masya Allah wagari Semar kan sok nasehatan Semar eueuh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia kuari keur teu boga Semar dalangna keur teu nyaho aturan mana nu kudu iraha kudu dipaenkeun teu nyaho waktu tiga urang mah geus bae tah ulah caritakeun kos kitu teu mah sakadar siloka ku ari mah urang nglobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kekalutan politik ekonomi budaya urang mah biasa bae ka Allah abeh tentrem abeh tenangkeun bae batur mah urang bae ulah milu kacok ulah ya Allah ya Rabbi nah iya ya kos kitu ada Gus Dur aduh rada aneh oge nah pelakuna mesti lamun nyaan di tangan gampang ieu mah nu terbunuh ge pelakuna teu kapanggih lain teu kapanggih teu dikondisikeun ketika dikondisikeun jadi proyek ieu lah nu beratna sehingga jeleba kuari leungit motor geus embung lapor ka polisi bung lah urang gitu waduh ilang ayam kambing hilang kambing kerbau kos gitulah jadi mung aing malah geus kajen bae kotok maning kotok bae leungit teu kudu ambay-ambayan kambe segala tah eta anu kos kitu tah jadi di urang polisi di satu sisi urang butuh di sisi lain nyana eueuh nu ngadanaan eueuh sadu ngadanaan atuh jeuh mentak nyana ngaharepkeun danana ti urang sedangkan urang lolobana susah terbengkalailah permasalahan hanya orang-orang nu berduit lah anu bisa melaksanakan kelanjutan tentang kasus tersebut jelema leutik wal bisa sebab naon saha nu ngondisikeun polisi tadi kondisikan eueuh kucuran dana ti ditu tuh kos gitulah kaayaan Indonesia nya mun hayang nyaho encan abri leuwih parah tibatan polisi abri
hehehe kumaha gitu jan DPR oplok gitu. Aku emang naon selesaikan emang punya anak gitu lamun nyana nyelesaikan masalah marah rapi jan teu geuningan teu rapi berarti nyana gawe nuku urang kamari dipilih teh teu boga gawe talalianan habak DPR beusi boga tetangga DPR geus maning talian gantung berarti beneran deh aing menu kena sasaran ya keur carita doang kayaan negara kos kieu kitu doang geus atuh lah tukang ngagantung-gantung lah cenah aing mah DPR teu gagantung mah ngagantung maneh we sia deui orang guys tah ieu berbagai kasus pun dicaritakeun ieu tentang pembunuhan pan kamari ge wa kadzalika kitu kene berbagai kasus nek mutuskeun kumaha jaksa dek putuskan kumaha hakim lamun teu disodorkeun ku polisi sedangkan polisi bisa nyodorkeun pelaku teh nah ieu teh kan kudu dibiayaan nah nu mantak mandul hukum di Indonesia urang mun nyaritakeun Indonesia negara hukum nu mana nu tuntas kos gitulah balik deui ka rakyat nah ketika dikaji oh heueuh nya mana nu beres teh kos gitulah boro-boro nu teu jelas we antasari can kumaha ada tangga kuari kasus geus pugu Pak Harto Majahajo Pak Hartona isdet kemudian berbagai-bagai sadeui coba Zainuddin mana MZ dan lain-lain sebagainya emang aya nu tuntas eta bae geus jelas teh tuntas atuh ngomong urang naon sebabna dijadikeun proyek tah kos gitu imah supaya nyaho bae ulah bebejakan sejen ieu mah asal urang bae pada urangna bae ke mamang di itu ngomong gitu deui pada urangna bae teh ngomong deui pada urangna bae nyaho kabehan tunggu kos kieu lah negara urang betah kos kieu teruskeun teu betah robah ga ieu mah negara anu urang lain anu SBY lain anu Jokowi mentak teu menang semena-mena nyana tunjak-tunjuk negara urang nang naikeun urang nu nurunkeun ge urang etalah di negara demokrasi ngomong mah ngeunaheun laksanakeun Gus ya wow Gus saya di kursi enak aya lu gue sembarangan lu mau nurunin gue belum tahu lu di belakang gue enak aya lu naikin doang nurunin kagak bisa lo waduh nih Jakarta nih aduh cek Ahok teh ayo lawan gue teu bisa lawan teu kumaha coba ngacerit tinggal ngacerit iya demokrasi kos kieu betah terus kan teu betah pikiran Gus ya kumaha sih kieu maksudna aing mah sakitu doang betah terus kan teu betah pikiran Gus ya lah cenah geus moal mikiran teh mah sia mah teu mikir cenah ka kieu deuk ngaji naon da sia mah dengekeun bae sih ngauduk geus naon geus puyeng amat sih walau taqabbala sofani aya hiji pabrik ieu pabrik teh rugi bangkrut sehingga ieu di jerona dek dijualan mesin besi dan lain sebagainya datanglah seorang geng nyurpai kadinya ternyata luar biasa geng teh kan lain hiji geng pasar kemis asup geng ti bojong di asup tungtungna geng jeung geng teh ieu henteu sinkron terjadilah perselisihan paham cek geng pasar kemis ini adalah jatah gua cek bojong emangnya si inci si engko ini adalah itu kakek kamu ini tetap milik aku bojong teu ngarti pasar kemis teu ngarti semar we kan nu sehat ai kira semar makan geuna sia kabehane kana yang pitayeun ke tungguan aing deuk ngomong ja pitayeun mah di beteung sia ge aya keneh pitayeun mah di beteung sia teh geus jadi tai aya ja kitu-kitu keneh cak semar teh ketenang aing nu ngabereskeun sia mah pokona mah nyaho beres baheulana deuleukeun di luar ka aing ke nu bakal nyelesaikeun ku aing dijual duitna jang aing sia mah deuleukeun bae
Semar makan cicing baik daripada ribut mending ku aing. Semar mengenahin baik dek kumaha ge sebab naon Semar mah geus embungeun dunia. Lambang wayang anu embungeun dunia adalah Semar. Dek naon ku kumpul nu mentak lempangna ge beda Semar. Salengkah dua lengkah tuit neuleuh ka luhur. Salengkah dua lengkah nyeuleuh ka katuh. Salengkah dua lengkah nyeuleuh ka kenca. Semar teh. Lacak Semar aya naon ieu di dieu naon di dieu eta Semar urang apa monoton mau parah geus plek-plek li ka keca ka katuh mentek teu bisa nganasehatan. Nah ieu kuari eueuh Semaran di Indonesia cak Gus Dur cenah kieu nyawa ti mana ulah sok aya nyawa ti mana sia mah dengekeun goblok meureun ente Belanda aing ira ka Belanda si aing nyaho bae tuturkeun aing atuh Gusti ira ka Belandana naik naon tah ieu bojong marah geng Pasar Kemis marah wah teu bisa disinkronkeun ieu mah ieu golok geus sambalaya otomatis bojong berikut anak buahna turun kabeh Pasar Kemis turun kabeh ya otomatis kan perang. Ieu teh perang teh lain sabilillah, sabilil besi. Iya pasti. Nah, ieu mah peperangan kos kieu mah ieu mah al-qatil wal maqtul finnar. Nu mayan jeung nu dipaehan neraka jahanam kabeh. Boro-boro eta tuh cacak-cacak di negara urang nu kuari bae ge. Demo polisi ngamankan terjadilah bentrok pembunuhan al-qatil wal maqtul finnar pancak polisi emang ngamankan negara nyana teh bugot di mana horeng siang ngalaksanakan Al-Qur'an apa naon janu dingaranan bugot mah eta jelema anu ngarusak ada tatanan Al-Qur'anul Karim di urang mata polisi anu geus ngabunuh sabaraha urang neraka jahanam sia cenah kula mah pan perintah ti atasan anak ka jahanam pan ieu mah demi negara presiden jahanam eta emang geus ka jahanam kabeh jalain make Al-Qur'an deuk kumaha atuh hadena cek DPR aing mah teh jahanam sia ngeunahna segala henteu-henteu ieu keur carita supaya urang sadar ieu mah jang supaya sadar oh heueuh tah abeh kitu doang lain berarti urang haju enduk nyieun masalah ini mah oh heueuh tah abeh heueuh doang ulah kieu di mana salah ini oh salah ini mah ya sebudak teu nyawa nu di luar naon teh sia cak aing ngajina boleh ditangkal asem teh teu nyawa jaran ih ngaji ka mana sih nu sebenarnya bojong jeung Pasar Kemis ya geus ngajajar di dieu jago kungfu di dieu kungfu boga di dieu silat di dieu karate di dieu karate di dieu silat di dieu besi di dieu beusi pokoknya permainan tim mimiti Cikalong datang ka Kalong ngampih aya kabeh Cikalong Cikaret dan lain sebagainya geus sarayap kabeh memperjuangkeun limbah. Nah, dua kelompok bojong jeung Pasar Kemis geus ngajajar, kemudian ngayakeun peperangan gut. Ayalah nu korban, ieu saha nu disalahkeun nu mana pelakuna. Sedengkeun ti bojong aya meureun saratusan mah ti Pasar Kemis aya saratusan mah. Nu korban ieu kan kudu aya anu tanggung jawab saha ta pelakuna kudu kanyahoan ieu walau taqabala sopani lamun adu hareupan dua baris antara kelompok bojong jeung Pasar Kemis likitalin memperjuangkeun limbah datang ka ribut wan kasapu kemudian campuh teu kanyahoan an qatilin ninggalkeun mayit yakni korban teh teu kanyahoan ieu teh hese
tahama kita lamun sampu peperangan falausun pihak sopil akhor maka terjadi laos teh korenaan itu nuduhkeun karena kekuatan pelaku saha pihak mana iyalah pihak sopil akhor hak barisan anu sejen yakni anu terserang kan diantara barisan teh aya nu nyerang aya nu diserang ketika aya dua baris teh mana pihak anu nyerang apakah pihak pasar kemis nu nyerang ke pihak bojong apakah pihak bojong nu nyerang ke pihak pasar kemis pihak penyerang iyalah anu kudu bertanggung jawab terhadap korban anu terbunuh anggir selidiki sabaraha urang eta mah babari sebab eta mah kahitung ka jelema 100 200 tinggal pimpinanana saha tah pelakuna tinggal dikonfirmasikeun ieu kudu tanggung jawab lain sabilillah hari perang mah kapan perang makin loba anu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh teh haram tetapi ketika lillahi kalimatillah sabilillah nah iya makin loba anu dibunuh dan makin istimewa di mata Allah hiji ngabunuh istimewa dua tambah keistimewaan ilo leuwih istimewa 4 5 gelap 10 luar biasa keistimewaana makin loba anu dibunuh makin istimewa sabilillah ieu mah sabilil besi limbah bentuk di negara urang teu jelas nah mata kula sok wani-wani pakai aturan lah karunya ieu mahasiswa di urang geus sabaraha puluh ratus mungkin ribu nu korban memperjuangkeun rarasaannyana boga hak lantaran ieu teh negara urang lain DPR lain MPR lain presiden nyana mah hanya melaksanakan aspirasi ti rakyat tu ditampung ku DPR dilaksanakeun ku kitu pemerintah tetapi kan kenyataan anak loba kesenjangan wajarlah bagi jelema anu dididik soal ilmu politik wajar kami ieu nuntut soal hak kami di lapangan ternyata disiksa penyiksaan eta tanggung jawab engke di akhirat ieu mah lain memperjuangkeun agama memperjuangkeun rarasaan boga hak buruh teh mahasiswa teh dan lain sebagainya wajarlah lamun urang nyaritakeun kos kitu sebab dititipkan kan ku Bung Karno titip negaraku hati-hati bawa bangsaku dan bawa bangsa kita untuk kesejahteraan apapun yang diinginkan oleh rakyat pertimbangkan setelah ditampung dan pertimbangkan putuskan ternyata kan pertimbangan iya kan disebut orang nyaritakeun kos itu jadi negara naon oh kos kieu demokrasi teh betah ya terus ya teu betah pikiran Gus ya maksudna kumaha sih aing mah kitu bae pokona ieu negara masyaallah encan urang lamun nyaritakeun tentang agama nyaritakeun tentang toleransi agama mun urang nyaritakeun toleransi agama kok Islam selalu dikalahkeun padahal mayoritas kapan di Indonesia teh sedangkan kapan di negara demokrasi makan suara mayoritas kapan nu dimenangkan tapi ternyata suara mayoritas Islam tadi dengar ke pemerintah kami tak sebagai masyarakat Islam nu salah apa pemerintah sih ketika nyaritakeun toleransi selalu nyana bae nu dibela kumaha sih lalakonna tanggeus deuk kumaha coba teh urang mun nyaritakeun kos kitu ayo isuk pake atau serangan-serangan Kristen atau luar biasa dinaungi nyana mah kapan ku negara lantaran pemerintahan anak teh nu penting mah aya kieu bae aya polos lulus tidak ada polos mampus eta kos kitu deuk kumaha tah di negara urang ayo coba gerak pelaksanaan anak kok penuh kesenjangan sih mun ku urang di pikiran bae repot gitu aja kok repot nah balik orang ke Allah keun bae itu urang mah balik bae ka Allah anak ibadah bae ka Allah nu penting mah yang menang ridho Allah bae jadi pikiran sakitu tadi pikiran sakitu diperjuangkeun sakitu teh perjuangkeun sakitu haju aing memperjuangkeun anak ge jalah can puguh menang ganjaran ti Gusti Allah
jagening lain maka aturan-aturan Al-Quranul Karim secara demokrasi ge aing memperjuangkan demokrasi jageninganan bohongan baik pelaksanaan anu beneran aing mande ka Allah baik tuturkeun ulama tuturkeun para aulia-aulia Allah abeh tieu sejuk ngeunaheun engke bakal memandang manusia akur pada makhluk Allah nu beda imanna nu ieu iman ka Tritunggal Yesus Kristus nu ieu ka Gautama nu ieu ka batu nu ieu ka nirwana dan lain sebagainya urang mah percayana ka Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wal nur urang nu bener inna dina indallahil Islam di Indonesia bakal loba kelenteng-kelenteng bakal loba vihara-vihara geus puguh gereja-gereja ayelah negara Indonesia terus demokrasi wa imamna ya Amerika ya terus baik wa Amerika dikondisikan mesti kumaha ya orang tinggal sadar apa henteu ieu urang di negara urang seperti kos kieu make aturan-aturan eta lamun urang atuh hayang robah mun urang betah teh teruskeun itu mah dipasakeun ka urang bagaimana rakyat dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat tai podol sero ngomong doa jadi rakyat oleh rakyat untuk nyana ganti kurang selain untuk rakyat itu pertimbangkan rakyat anu kelas elit sabaraha kelas penengah sabaraha kelas handap sabaraha nyana mamikiran teh urusan perusahaan antar negara kelas menengah perusahaan bagaimana nyaritakeun ge meuli baby band meuli Lexus meuli Rolls Royce dan lain sebagainya di handap mah boro-boro nyaritakeun meuli kos kitu hayang boga kitu motor prima bae ge hese jasa ulah motor beat ulah hayang prima bae nu urut geus teu kabeuli lantaran nu di pikiran aing ku di dahar ke sore kumaha isuk dahar ke isuk pageto kumaha anak mangkaning dihitung asa 12,5 coba kuat coba itu anakan ben kumaha nah ieu tah rakyat eta teh kula bae nu cicing we di imam mikiran kos kitu kunaon bupati henteu ji oge nya tuh kan buktina ieu rakyat teh rakyat leutik ketika urang cinta ka Tuhan Abdul Qadir paling jago 1000 kan eta teh ku teu boga berarti atau ku pelit kan yuk carita bae heula nya hono pelit ya teu boga kan eta mah urusanana cenah kieu sok juga dijadinya ya mah kebenaran bae atuh rakyat leutik sok geura dideuleu ku urang rakyat lali lain lalagan eta rakyat eta lamun urang nyaritakeun buruh kuari di pabrik sedengkeun sagala rupa naik nah jang daharnyana jeung jang mayar kontrakannyana boro-boro mikiran hayang meuli motor hayang meuli imah sedengkeun pikiran hayang boga imah mapan kabehan hayang boga kendaraan kan kabehan imah bae heula boro-boro nyana engka beuli imah dahar jeung mayar kontrakan ge kan sulit nah ieu kumaha kan rakyatnya anak bongan nyana hayang jadi camat bongan nyana hayang jadi bupati bongan nyana hayang jadi gubernur bongan nyana hayang jadi presiden atuh eta kapacang mikiran nu kos kitu kumaha wah cok presiden puyeng mikirin yang gitu aja mah tuh ulah jadi presiden atuh sia jadi rakyat aing atuh jadi presiden coba lebih parah bisa ya aju kudu kumaha tuh pan loba aset Indonesia teh negara terkaya sadunia ieu teh kira-kira sadunia berarti 5 benua terkaya alam sadunia masyaallah teu kudu make minyak teu kudu make sagala uyah teu kudu nyaritakeun kitu urusan besi batu cincin bae ujianana di Indonesia mah pohala jasa koral bisa digosok atuh di Indonesia batu bangkong digosokan dibeli ku encek katipu sebenarnya mah disorot ku encek tidak ada uratnya urat naon eueuh aduh masyaallah
unggal daerah ieu teh Batu Cincin Garut geus puguh istimewa tamat tiba heula Kalimaya Maja geus jelas tamatu Palembang geus jelas tamatu tiba heula termasuk Aceh urang mah kakaraknya hore dare ti kuari pada tiba heula lain lalagaan eta teh Jawa Timur Teluk Agung dan lain sebagainya geus lain Batu Cincin bae di urang mah meja sameja pakai batu di urang teu berharga Teluk Agung bawa coba ke luar negeri dijempolkeun ku nyana ya dijadikeun ku jelema bisa mah ieu aset negara ieu wow jual beli batu istimewa batur menggus ka mana-mana urang kakara keur ngagosokan ku ari batu mah digosokan pambajikan mah cilohan jadi pandian bego ta budak eta nu edan gara gos gara itu batu geus dijejer-jejer baeus digosok dikumbah anak mah enya teu dipandian ku nya percis orang Garut teh tarolol eta orang Garut kiai na ge tarolol emang kumaha isuk-isuk teh can nyanana can mandi geus mandian manuk dipandian ku nyana geus di tanya ku urang manuk kana eta wow ieu pakis ieu anis ieu wow sere lain-lain sebagainya beres dipandian ai bapak tos mandi acan aduh ai manuk dipandian nya henteu geus kajen mamang mah teu mandi ge anu di jero geus dipandian encan nu di jero ge can dipandian bloon eta manuk hiji-hijina ge teu kapandian ku nya Garut Bandung Tasik kos Garut itu jadi urang mah edan teh kakara kuari edan batu di Garut mah Tasik Bandung geus leuwih ti heula edanna sebenarnya nanaonan teh kos karari itu masyaallah santri geus karari anu geus soek sampingna ge aduh Gusti Allah lagu kula jadi karari ya Allah masyaallah. Nah painil tahama kita lu nih mengaji hese painil tahama kita lu namun campu gelut pergelutan palausun pihak sopil akor laus terjadi yakni korena anu nuduhkeun kana kuat pelaku ialah barisan sopil akor yakni barisan anu nyerang wa illa lamun teu campu papi hafiz safihi maka dina barisan hak barisan korban pihak bojong jeung pihak pasar kemis geus ngajajar ribut ternyata pihak pasar kemis lah nu nyerang gas ayalah nu korban didinya maka siapapun pelakunya tetep bae nu nyerang ti heula eta lah heula anu diseleksi heula nah deteksi heula integrasi terus bab laosna di dinya tapi ieu mah ribut terjadi antara kedua belah pihak teh ngan sakadar patang tang doang tapi ternyata aya kericuan di pihak bojong pihak pasar kemis can nyerang canaon di bojong geus ricu tat ayalah nu kabunuh eta mulai nyarakeun besak pihak pasar kemis berarti tama papi aki sopi laosna korena nu nuduhkeun kana kuat pelakuna di tubuh eta sorangan berarti tinggal di teangan didinya perlu saksi syahadatul adil langsung saksi seorang adil tanda nuduhkeun kana kuatna andai kata terjadi keributan pihak pasar kemis jeung pihak bojong maka terjadilah ribut didinya aya nu korban pihak bojong misalna nah ieu aya saksi mata hanya saurangan saksina adil ieu ge menunjukkeun kana tanda-tanda kuat untuk mengarah pelakuna saha ternyata pelakuna sae aya saksi Bapak Bakar Pak Bakar ieu adalah orang adil maka
bisa diperkuat pelaku pembunuhan Zaid membunuh terhadap Ki Umar didukung oleh kekuatan saksi yang bernama Bakar. Bawalah ke polisi ke meja hijau, adili seadil-adilna, jangan dulu diputus, takut memang ieu Ki Zaid teh lain pelaku nu mantak diayakeun saksi ge supaya bener teu ngalakukeunana. Di samping tanda-tanda melakukan geus aya saksi eta ge sakitu encan kudu langsung aya pengakuan. Teu meunang langsung diponis, tidak bisa tuh. Sebab naon? Ieu kapan hukum sing hade kudu selesai di dunia, selesai dengan tanda-tanda. Lamun memang hakim memutuskan dengan melalui laos yakni tanda mengarah karena yang benernya na pelakuna didukung oleh itu saksi. Jadi saksi itu memperkuat. Nah, geus mengarah nu tadina 50% naik 60%, naik 70%. Wow, iya berarti ieu adalah Zaid pelakuna. Maka diputuskan oleh jaksa pelaku pembunuhan terhadap Umar adalah Zaid. Tanda-tanda melakukan ini ditambah dengan saksi yang bernama Bakar, maka jelaslah pelaku tersebut adalah Zaid. Putus, tok tok tok, beres. Ternyata begitu di akhirat pada kenyataanana lain Zaid anu ngabunuhna, lain hakim teu kasalahan, jaksa teu kasalahan. Diadili kan jaksa. Kamu saat itu menghakimi, memutuskan bahwa pelaku adalah Zaid, betul? Betul. Kenapa kamu sampai melakukan putusan hukum bahwa pelakunya adalah Zaid? Malaikat. Oh itu ya, jahanam. Cek malaikat nggak dibagi-bagi sih. Kenapa dulu nggak dibagi-bagi? Kerjasama dong sama kita. Nggak tahu malaikat, kirain saya emang gak doyan. Kalau doyan saya kasih. Bukan itu. Ini Pak, saya berdasarkan pengajuan polisi bahwa mulai dari tanda-tanda yang diajukan oleh polisi dari sidik jari dan lain sebagainya, ada tanda-tanda bahwa barangnya yakni pekakas yang dibawa oleh polisi, di situ ada sidik jari. Setelah dilihat dari sidik jarinya ternyata ini adalah milik Ki Zaid. Itulah yang pertama. Yang kedua, ada Pak Bakar, dia siap jadi saksi bahwa dia adalah melihat langsung pelakunya adalah Zaid. Maka dari tanda-tanda yang sangat mengarah untuk bahwa Zaid ini adalah pelakunya, dari tanda-tanda tersebut itulah saya putuskan hukum. Tapi ternyata pada hakikatnya bukannya Zaidnya. Itu saya melakukan seperti itu tidak dari hawa nafsu saya, dan saya waktu itu juga pengen kencing, saya kencing dulu. Saya memutuskan hukum, saya lapar, makan dulu. Saya waktu itu juga pengen senggema dengan istri saya juga ke kamar dulu waktu itu. Waduh, enak bener cek malaikat. Itulah. Jadi jangan sampai hawa nafsu saya seperti itu. Maka terserahlah saya. Itulah putusan yang saya lakukan. Berarti kamu tidak salah. Langsung tetap hakim maka sorga. Tidak salahnya. Sebab melakukan atas dasar dalil dari laos tadi. Tapi lamun sangeunah-ngeunahna silakan. Tuh kan. Masya Allah. Wa kadza abidun. Kitu kene selain daripada seorang saksi yang adil, abid mah kapan budak belian ngalia abidna aya 3 aya 4 nanyana siap jadi saksi. Kitu kene nisaun awewe, kaman awewe mah teu bisa jadi saksi sorangan mah, tetapi ketika 2an 3an 4an dan selanjutnya bisa dijadikan saksi-saksi mata wanita lebih dari 1 2 3 4 bisa dijadikan saksi. Wakila yustaratu tafarruquhum, cek sakaul disyaratkeun tafarruq. Beberapa saksi ini harus seorang-seorang. Saurang-saurang heula aya 10 yang nu nyaksian saurang, panggil saurang teu meunang dihijikeun sakaligus.
setelah ieu bubar kabehan aya saksi sabaraha urang saksi 10 5 nu 5 teu meunang disakaliguskeun saurang heula gitulah carana lantaran beusinya persekongkolan yuk urang setuju yuk berarti kan aya muatan-muatan di jerona bahwa pelakuna Zaid ya urang satu suara eta teh meunang kos kitu teu beres berarti lain jelas jangan leuleuh maka saurang tanya saksi saurang tanya saksi saurang tanya saksi saurang teu meunang disakaliguskeun ke setelah beres saurang garap dikumpulkeun suarana bulet apa henteu masya Allah ieu mah sabarna lain ajian urang lain ieu mah geus teu kudu diengekeun ke masalah ieu mah teu kudu ieu mah bagian negara ieu mah bagian negara polisi jaksa hakim ieu mah urang mah bagian korban urang mah wa qaulu fasaqatin wasibadi wa kufarin lawatun bil asah ucapan jelema sababar nu fasik nyana jadi saksi tetep lawas bae sibyan budak leutik aya lobaan mah aya 3 4 5 nyaritakeun bahwa pelakuna eta adalah Zaid tetep lawas tanda-tanda kuat termasuk kufar kafir ge aya Kristen misalnya aya Buddha misalnya Yahudi misalnya nyana nyaksiat leuwih ti hiji 3 4 5 tetep sanajan kafir lawas atin lawas teh tanda mengarah karena yen nyana kudu dipercaya omonganana walau zuhara wallahu a'lam Allahumma ya qadiyal hajat Allah